Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal jam'il 'azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad al-musamma bir-ra'ufir rahim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-mufaddalin al-mukramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim. Amma ba'du. Saparantos manjatkeun puja puji ka hadrat Allah Jalla wa Ala anu dina ieu saat ngersakakeun ngariung pulungkeun babongkok ngaramyongkeun urang sadayana dulur-dulur saturunan karumpun Sumedang khususnya kanggo maraketkeun duduluran diwajibkeun ku agama karena cek basa kolot lamun atah ayang kadituna atah adoh rumaos urang sadayana nu janten dulur jarang kacepat nepi ka teu apal kapernahan. Apakah pernah lanjut, pernah adik, pernah bapak, pernah anak, ibu sabangsana. Padahal Allah Ta'ala di Al-Quran wawanti-wanti dawuh Gusti Nu Maha Suci, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham. Wattaqu jeung kudu takwa arajeun kabeh tegasna kudu risi arajeun kabeh. Allah ka Allah allazi tasa'aluna bihi anu mana arajeun kabeh sok singgah ka Allah kalayan kaagunganana wal arhama jeung arajeun kabeh sing risi ka pirang-pirang rahim. Di dieu bahasa al arhama ku bahasa jama teh nuduhkeun kana loba tegasna rahim teh loba anu kudu dipikarisi ku urang terutama rahim nu pangdeuketna. Sehingga bila sebagian pidawuh Gusti Nu Maha Suci anu dikiatan ku pidawuh Nabi urang sadaya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahdzar ashiratal aqrabin anjeun sing risi sing ade ati-ati sing hareupan kulawan ka anjeun nu pangdeuketna. Sehingga Nabi tidak ngadauhkeun deui al-aqrab fal-aqrab. Mana nu pangdeuketna eta nu kudu diperhatikeun.
Dari kumaha kami urang tengariung ieu perangkap dia pernah lanceuk ka dia pernah adik ka dia pernah mamang ka dia pernah alo. Sementara kula warga Sumedang teh aya anu di luar negara segala rupa. Malah jararan yang dikhawatir bahasa kolot mah naon cenah geuning ya bahasa karuhun urang parumun obor tuluy ka ditu teh pokok ka mana cenah geuning ya aya lah di urang sadayana ya. Pribados sabadana lungtik menjadi dulur lungsungan Sumedang teh ditulak sidituna Prabu Siliwangi anu sami sakokocoran dipalungtik ku pribados reus lututna sapali aya anu janten pejabat bahasa urang mah pejabat teh naon inong asar pinaon baheula mah pangagu do papayung ya aya sun ya halaladir di dia sapali priyogi hadir urang sadayana supaya rada hurak reret urang kasih sika gigir bahwa aya anak urang anu teu dahar bisi aya incu urang anu teu bisa make anu kasusahan urang gaduh papayung priyogi diriungkeun di dieu karena itu model urang wungkul dulur urang teh geuning barang heret deui aya deui dulur urang teh anu janten ajengan baheula mah nu janten kiai jadi semua kitu urang teh reus dulur urang seueur nu janten papayung reus dulur urang seueur nu janten kiai reus malah aya nu janten wali-wali agung dia teh reng-rengan dulur urang sadayana dulur urang reret teh aya deui nu ceuk bahasa ayeuna mah naon spiritual bagian tukang doa disebutnya teh naon ari baheula mah dukun tapi hari ayeuna mah seueur anu salah paham dukun teh murukan tukang sihir tukang ngabarehan betung batur murukanana gitu padahal urang Sunda mah dukun teh ngadukeun kun apal Allah kada dawuh di Al-Qur'an idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun idza arada di mana ngarsakeun Allah syai'an kana hiji perkara naon bae ayyaqula Allah mah dadawuh kieu kun jadi maneh mun akur kahayang urang sareng kunna Allah jadi mun teu akur kahayang urang sareng kun Allah nu jadi mah kun Allah bae tah nu hese teh nyepelkeun kahayang urang jeung kun Allah eta mah aya bagianna kanggeung dukun nu bisa nyepelkeun antara kahayang sareng kunna Allah baheula mah bararati kitu teh hikayat sasakala dukun tah dulur teh itu coba lu masih doana diraret deui urang kadang-kadang gaduh dulur teh seueur anu garaga mendalami minuman ilmu persilatan
Alhamdulillah cur bisi hayang diajar main pok tadinya main pok ini main pok main pokok di arah pohon batur bisi hayang ngaos minuman ilmu Quran jeung sunnah para kiai dulu bukan enek cukup dijauh sampai lagi bisi hayang ilmu doa aku diri kurang palai jantan pada bal negeri papayu dulu kurang loba laras itu aku hayang lalanong katabib jadi dulu kurang jadi tabib palai naon insya Allah dulu kurang mah ke aya nu kalaketon insya Allah dulu kurang mah ke aya anu kalaketon mulus sadayana pas ibadah serius aya ge hiji dua tutupan lah tong diomongkeun itu tong cekcok ya itu harus ibadah ngadang iber di kangjeng kasepuhan ieu pun dulu ya kire kula warga Sumedang teh turunan karuhun Sumedang pada silaturahmi malih teh anu 50 kali dia kacida atuh ibadah dina ieu saat kaangken pamugi ibadah dia ditampi dina reng-rengan jadi dulur sabab geni ari geus diiwalkeun mah tina reng-rengan silaturahmi ku Allah teh dijauhkeun cenah tina welas asihna jelema anu dijauhkeun tina welas asih Allah teh jelema nu sok misahkeun maneh tina ririungan silaturahmi tadi dia paginkeun kurang sadayana biasa tepat anu di Jakarta sumpi di Bandung Mahkomo di luar provinsi sarumpi alhamdulillah dinya muga bae ku iriungan kurang sadayana sing kenging anugerah ti Allah Ta'ala sakumaha maksad tina bahasa kolot riung mungkulung bongkok ngarannya kuninga bongkok ngarannya kumaha bongkok ngarannya bongkok ngarannya kumaha tuh tinggal kuninga bongkok jadi jejer tapi dibongkokkeun tapi dironyokkeun tah bongkok ngaronyok teh kieu moal bisa nyekahui moal aya huapkeun mun bongkok mun ngaroyok urang bisa barang huap teh coba dikitukeun komo teu diri itu mah dikitukeun kan hese ya tapi lamun urang daek ngariung bongkokeun hayang sagara hiji disokot tuh nah leres tah makna bongkok ngaronyok teh kitu bongkok ngaronyok teh kitu tah anu bebeunangan aya huapkeun bongkokkeun ronyokkeun lamun urang karadaek bongkok ngaronyok moal boga rezeki maka cek nabi mah cek nabi eta mah man arada ayyuwas sa'ati rizqihi sajal manu hayang dijemarkeun rizkina wa yusa'alahu fi umurihi sahanu hayang ditempokkeun umurna kaliyasil rahimahu sing dae ke silaturahmina bahasakeun ku kolot nu matak hasil rezeki panjang umur teh ku bahasa riung mungkulung bongkok ngaronya tah bongkok ngaronya mun ieu nya jadi geuning aya dibongkokkeun dironyokkeun mah geuning bebeunangan gitu tah ieu teh dina raraga riung
bongkok sugan jeung sugan duda jeung nulalanyangan begunangan kamu paham toh aduh Pribanos kenalungtik di luhur kene datang ka Sumedang teh aprak-aprakan neangan dulur jeung pidulure sabab aya dulur aya pidulure kapaham pangunten sadayana loba dulur tapi lain pidulure loba pidulure tapi lain dulur alhamdulillah ayeuna mah nya dulur ya pidulur Sekolah kepribados teh piwara aprak-aprakan kaditu kadieu tuh di Sumedang kabeh dulur urang di Bandung kepribados teh kadieu ka Sumedang wong papang heulana jeung nu jadi dulur teh ya ilung piteuneuh ilung piteuneuh pangunten Bapak Bupati kirang aos karena ilung supere mau gitu akan gaduh ilung supere kalau dia duakan ku urang sadayana sing engal gaduh ilung supere Uninga sadayana kana rulaya namina kula warga Sumedang gaduh sing istilah masing-masing kan pun ngaos pernah naon kadinya ditilik di luhur urang teh boga karuhun cenah Prabu Siliwangi Ari Prabu Siliwangi teh kagungan putra seueur pokona dipakar sula mah disebut akar sula teh sanes Sumedang kuwi geuning lega akar sula. Bagi kemana cenah? Akar sula geuning lega Prabu Siliwangi teh kagungan putra di antawisna teh putrana teh Dimas Rara Santang sareng Raden Kian Santang eta teh cenah sakemar tiga baligo digugurakeun waktu salahir teh ditulis ku pare ayeuna hiji pamegat nu hiji istri nu istri gancangna carita nu istri teh kajeng we cenah ditika ku Sultan Abdullah Syahid Abdullah Raja Mesir baheula turunan habaib eta mah cucuna Rasulullah kagungan we putra hiji Syarif Hidayatullah dua Syarif Arifin sangjung Syarif Hidayatullah mak deui ka dieu kata Rasulullah bade neraskeun perjuangan ingkang ibu ya yaeta Dimas Rara Santang anu dialih jenengan yaeta Siti Syarifah Mudain Nah, kalau jadi Syarif Hidayatullah di dieu catatan urang ya. Anjeunna kagungan putra. Putra teh jantawisna Maulana Hasanuddin Banten, atuh Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram, ya kagungan putra kahanap. Putrana teh Pangeran Atas Angin Cirebon Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram teh. Pangeran Atas Angin Cirebon kagungan putra eyang adipati ukur kahiji. Eyang dipati ukur kahiji kawan putra eyang dipati ukur kadua. Eyang dipati ukur kadua kawan putra eyang dipati ukur katilu. Eyang dipati ukur katilu kawan putra eyang dalam nayasari timanganten Garut. Yang dalam naya sari kawan putra yang dalam naya dirga tuh ditongohun suka miskin
Ayeuna kagungan putra yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud. Yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud ya kagungan putra Mah Sayyidi, Mah Sayyidi kagungan putra Mah Haji Abdul Far Awal, kahandapna kagungan putra Mah Haji Bakal Sani, kahandapna kagungan putra Mah Gede kagungan putra Mah Rais, kagungan putra Mah Hajah Maria. Disikah kupun aki mama bojong pun bapak putrana ieu anakna. Lajeng nadei Prabu Siliwangi teh kajabiji rarasan tangkian santai teh kagungan putra yaeta dalam punten buyeng. Ieu teh punten buyeng teh kagungan putra. Sok kahanapna teh yaeta dalam layang layang jiwa. Lajeng kagungan putra dicelokkeun asome gancang. Kagungan putu sanga dipati kartamanah ti kabuyutan hiji teh. Yang sanga dipati kartamanah teh kagungan putra. Yaeta yang sentuhan Kiai Gede Mungkang. Sentuhan Gede Mungkang kawan putra yang sentuhan Karti Manggala. Yang sentuhan Karti Manggala kawan putra. Kini siji yang sentuhan Kobul Genibuan. Dua yang sentuhan Kunur tuh dicipati. Tilu yang sentuhan Kundu tuh dikerkop Cimahi. Yang sentuhan Kunur kawan putra Rangga Abdul Ghalib. Yang dalam Rangga Abdul Ghalib itu dikirinya ayeuna kagungan putra yang dalam Angga Yuda tuh di Situwangi. Dalam Angga Yuda kagungan putra hiji dalam Ibrahim sokor ilmu tafsirna, dua rayina dalam Abdurrahman anu kadangan bintang teata aya ka dalam Gajah. Yang dalam Abdurrahman teh aki. Nah, yang dalam Gajah, bahwa mati dia, mati teh, seorang sejarah dalam Gajah teh. Nah, hiji yang dalam Sumedang teh sadayana. Eta mah yang dalam Abdurrahman Kiraina margi dalam Ibrahim alim, janten dalam ayeuna mah nyeteng kaulamaan. Dipaksa ke Belanda janten dalam alim. Belanda akhirnya itu nangkep anjeunna karena ngabantah ke pemerintah barang pasukan Cipati sadayana sing sireumeun. Oh bisa ningkat Cipati tumpak kuda akhirnya mawa pasukan kadinya kudana edan kabeh. Saya bisa asup Cipatiknya akhirnya dalam Ibrahim masrahkeun kadaleman kanu janten rai yakni dalam Abdurrahman tuh di Bojong deket Rompok Pribados di situ. Ayeuna kagungan putu dalam Gajah. Kuning berhenti dalam Gajah, Mahlupi berhenti dalam Gajah sesepuh di dia di situ dalam Gajah atau di Pribados aya di situ. So, ditinggal runayanana. Adapun anu langsung ramah ke dalam Bandung termasuk so, dalam Haji Wirena Kusuma au Muharram kahanapna dugi ka au Ahmad sareng pamale sadayana duka palapusona ya di dieu aya. Ieu bahaya ieu. Dek ngere duit. Ieu bahaya ieu. Ulah disangka deuleuh kumaha. Sudah eta cenah bapak mah make sorban segala rupa, make jubah. Tingali dina sejarah dalam Sumedang baheula biasa ngaranna sorban, bahkan sasakala kinung teh eta teh maksudna mah kana sorban. Belok teh maksudna mah kana sorban. Sabab jadi tuna kitu jadi tuna. Disunatkeun nganggo sorban imamah teh ku kaen naon bae. Baheula teu aya kaenna kieu. Kumaha we nu penting niat ngikuti kana sunnah Rasul kitu sasakalana benok jeung kilung teh juragan. Oh, gitu ya. Hari kemarin kieu mah lumayannya. Ilmu hiji-hijieun
lumayan. Itu upama kiri luhur namanya eta saderek putra Bukun Tembuyeng teh putra Prabu Siliwangi adalah Prabu Dharma Kingking. Prabu Dharma Kingking teh Rai Raka sareng Kian Santang Kang Rama Santang sareng Prabu Tembuyeng teh kahandapna langsung eta mah piramah mah kitu lan jadi nyorok pacorok margi nararikah jeung dulur gitu. Pacorok pribadi jadi ngalih sila maka pun bojo jadi kapi adi nyorok gitu tuh kata alhamdulillah dina ieu saat pribadi sepi tepang kenduri dia teh saya kabingan seperti saeuna papanggih jeung jadi dulu muga sadayana sing di dulur kajian jauh ari di dulur mah ati teh nganteng mendek barang berek keheulaan anu sapokur dulur heula karena henteu ibu gaya jodoh keuleun keheulaan anu kabatur jeung dulur heula merah karena henteu seueur nu dudaan seueur nu ralalaan nu bujang seueur parawan hese kayu seueur tong jauh-jauh teuing ieu dulur urang teh kira pilih hayang kata obos-obos kayaknya nah sugan aya nu nyekruk nu nyetel di antara urang sadayana. Nah baheula teh karuhun teh putra eyang dalam Ibrahim teh Mahbuhari di dieu teh nyebarkeun agama pribadi teh mikir ari aing naon sok jasa keur nurutan jadi karuhun teh naon ya pribadi teh tuturkeun tapak waca karuhun ka dieu teh sugan jeung sugan boga Fatihah sasiki salawat sasiki sugan payu keheulaan ka batur rek dagang ka dulur heulaanan alhamdulillah pajeng ka dulur teh nan teu duitan da ka dulur mah wajar we ya dawaranna ge saha dulur ulah main bisnis wae atuh aya jeung dulur mah nya kali-kali kayaknya barang bere ieu mah boga mupu rambutan jual mupu buah jual boga taspen kekurangan gitu kira-kira kada jadi dulu pangadiriungkeun kieu teh supaya urang bisa jauh jeung laknat Allah tina sababiah renggang jeung jadi dulur. Ayeuna mah tah geus raket kieu tong asa-asa ka pribados bisirek barang bere. Bageuling ieu teh lain sasaha. Saraya pribados waktu make pakaian kieu teh nu mere. Ari teh rama ngaragoso teh di mere pribados nu mere. Meureun oke sakalian jeung doma. Kita meri tah itu dinga pribados teh dinga kita lupa dimurukan apalun teh ieu teh wah nu di Jakarta na di dieu murukan pribados teh urang Bandung teh murukan Bandung geus kitu murukan teh kitu tuh rek ngobrol masalah karuhun kayu da pribados meunang riwayat tinggi jadi kolot anu sanadna sahih. Ti luhur teh itu carios kumaha carios baheula karuhun urang. Kumaha carios baheula teh luhur urang. Barang disalungti ku pribados matak isin. Urang teh matak isin rek nyaritakeun karuhun sabab geuring karuhun urang mah macan kabeh. Ai barang rek diri sorangan me kacang. Nyaritakeun gagah aya di karuhun urang. Sakti aya di karuhun urang ngaji aya di karuhun urang wali wungkul ya karuhun urang mah ongkos ijamena tapi wali
Karuhurang begitu hanya raksukan wungkul keur nyalametkeun masyarakat teh kadulur-dulur badami sararea. Ulah nepi ka murad ka batur, coba bisi salah. Tuh, mawa. Alhamdulillah karuhur urang mah teh syukuran urang sadayana. Nah dina ieu aya sakedik pribados teh dek nyimpen siji tanda mata kanu jadi dulur sok ras emut kana pidawuh junjunan alam Rasulullah oge pidawuh Allah Azza wa Jalla dina Quran dijelaskeun dina sadaya tafsir moal aya nu silung sadayana oge akur. Balau pribados ngaji tafsir nepi kana ayat eta pribados ngahuleng. Jadi ieu pribados syukur heula ka Gusti ceuring. Pribados ceuring ka Pangeran ceuring atoh anu luar biasa atohna. Samugi pangapunten ieu Bapak Bupati pribados nyareos ku bahasa urang Sumedang. Di Sumedang teh teu pati ngeunaheun ku bahasa Indonesia teh. Ya. Ya, leres. Ya. Sabab eueuh ngenyo. Aya bahasa Sumedang aya ngenyo, aya hees. Rada ngeunah kitu. Lalu jadi keatok pribados teh keatok teh aduh cek bahasa kolot manaon atunya ari nikmat anu bertubi-tubi teh naon bahasana teh kagunturan madu kaurugan menyan putih lain gula menyan putih tinggal eta bahasa kolot bunga amar suta bunga kagiri-giri ini jadi sababiah kieu pribados sosok nafakuran kumaha mun ditambih ku bahasa Indonesia urang Indonesiaan saeutik cenah naon hitung-hitung jadi siluman ya atuh beda gini urang mah kudu bisa nyiluman cek pun guru euy ai hirup kudu kawas juri bisa mancala cenah euy ya hiji jeung-ajengan meuli leko siga santri padahal karepati salah ya hiji jeung menak meuli gagah siga menak ya ya hiji kitu jeung suka ngadoa aduh eta doa meuli ka Allahumma nauge leko gitu kudu bisa lolonokan bawa puasa tukang apa kurang Sumedang mah bawa dahar parantina ya carios begini Bapak Bupati begitu saya masuk cerita dalam ilmu tafsir kepada ayat itu di sana saya menangis kepada Allah Ta'ala bersyukur benar bersyukur karena anugerah yang sangat besar gak bisa dibayangkan bagaimana bersyukurnya kepada Allah pun temuhunkeun dicatat syukuran pribados pertama saya bersyukur menjadi mukmin dikasih tauhid oleh Allah. Pertama saya bersyukur diberi tauhid kepada Allah. Hati ini bisa mengesahkan Allah di saat banyak manusia yang memusyrikkan Allah, banyak manusia yang tidak iman kepada Allah. Tapi saya alhamdulillah oleh Allah hati ini ditauhidkan. Syukur. Yang kedua, saya oleh Allah diberi nabi terakhir. Di mana umat yang lain oleh Allah dikasih rasul derajatnya di bawah nabi kita.
di bawah Nabi saya, sehingga dia bulan Rajab saya agungkan Isra Mi'rajnya, bulan Maulid saya agungkan kelahirannya. Kenapa? Karena tidak ada dalam sejarah dilahirkannya Nabi seperti dilahirkannya Nabi saya. Tidak ada dalam sejarah ada Nabi yang diisrakan dan mi'rajkan seperti Nabi saya. Ini merupakan kebanggaan saya, wajar saya islamkan, supaya semua tahu bukan cuma orang Islam, tapi non-Muslim pun juga melihat dan bertanya-tanya kenapa umat Islam mengagungkan kelahirannya. Karena kelahiran Nabi saya beda dengan kelahiran Nabi-Nabi Anda sekalian. Itu kebanggaan saya. Yang ketiga, saya bersyukur kepada Allah mempunyai kitab yang terjaga, yang sempurna sampai hari kiamat. Mukjizatnya tidak berhenti, karamahnya tidak putus, undang-undangnya tidak berubah, hurufnya tidak bisa dikelirukan oleh siapapun. Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang agung, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang agung berjanji akan menjaga Al-Quran ini dari segala pengaruh-pengaruh manusiawi. Hurufnya tidak bisa dikelirukan, maknanya tidak bisa dikelirukan. Coba kita lihat kitab-kitab yang lain sekarang sudah tidak suci lagi karena sudah terkontaminasi dan sudah terpengaruh oleh tangan-tangan manusia ini. Tapi Quran tidak seorang pun yang bisa mengubah dan merubah. La tabdila li kalimatillah. Bangga saya, syukur kepada Allah. Silakan Anda menerjemahkan Quran dengan bahasa apa saja, tapi wajarlah jika terjemah itu salah. Tapi jika terjemah salah, kembalilah kepada yang asalnya, karena yang aslinya masih tetap berada di mana saja. Tapi kalau kitab yang lain tidak bisa, karena tidak kembali kepada yang asalnya gelap, tidak ada yang tahu. Nah, ini kebanggaan. Alhamdulillah. Makanya siapa orang yang memegang Quran walaupun sampai hari kiamat mengamalkan Quran, tetap aja dia akan menjadi manusia agung. Dia berhak menjadi ulama, berhak menjadi siddiqin, berhak menjadi arifin, berhak menjadi wali Allah. Doanya bisa mustajab, bisa diberi ilmu-ilmu asrar dan ilmu hikmah sampai hari kiamat masih tetap bertaburan di mana-mana. Karena apa? Karena kitab suci ya tetap masih ada dan utuh, tidak ada perubahan. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur orang itu. Yang kasar hiji. Itu yang keempat, saya tafakur, saya bersyukur kepada Allah karena saya diberi agama yang mulia. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama indallahi di sisi Allah al-Islam hanyalah Islam. Catatan bagi kita, kita bersyukur kepada Allah punya agama yang menyalin semua agama dan semua syariat tadi terdahulu, sehingga tidak boleh ada manusia yang mempunyai syariat selain daripada Islam. Jika memakai syariat selain daripada Islam, mardud bertolak, tidak akan mengenal Tuhannya karena pintu tertutup kecuali melalui Islam. Sehingga Nabi kita bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Andaikan Nabi Musa masih hidup sampai sekarang, kata Rasulullah, maka tidak ada jalan lain bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti kepadaku. Ini sabda Rasulullah. Bangga kita. Alhamdulillah. Yang kelima, saya bersyukur kepada Allah dijadikan umat Islam.
Ya, kenapa bersyukur kepada dijadikan umat Islam, tidak dijadikan umat Nasrani atau Yahudi dan sebagainya? Hingga karena Allah yang menjadi saksi berfirman dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling baik yang digelar olehku ke muka bumi. Walaupun saya kalah petonya secara pribadi, tapi kalau secara kolektif, ya, alhamdulillah saya masuk reng-rengan ikatan rambutan Rafi'ah. Syukur kita, itu rambutan yang paling bagus apa? Rafi'ah. Tapi kan dalam satu ikatan itu kan ada yang ya, ada ya. Ada, tapi kalau secara global dan kolektif itu rambutan paling hebat. Tapi kalau secara individu, secara pribadi, di sana ada yang sensasinya atau yang pentingnya, itu ibarat saya. Tapi saya bangga kok, karena saya ikut ya, koleksi gugusan bungkusan rambutan Rafi'ah yang terbaik. Sehingga di dalam hadis dikatakan, Innallaha ta'ala harramal jannah 'alal umam. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga diinjak oleh umat Nabi manapun, hatta tadkhulaha ummati, sehingga umatku dulu yang harus menginjakkan kedua kakinya ke tanah surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terlebih dahulu menginjakkan kaki ke tanah surga. Alhamdulillah, syukur saya menjadi umat Islam. Atau yang keenam, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang keenam ini, ya, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa saya di golongan umat Islam ini masih terdapat rasul di dalamnya yang menjadi renggangan umat Islam, renggangan umat Nabi Muhammad bersama-sama dengan kita. Sementara dalam sejarah kerasulan tidak ada rasul, umatnya rasul. Tidak ada nabi, umatnya nabi, mempunyai syariat masing-masing, perintah masing-masing. Tapi di kita ada rasul, umat rasul. Siapa? Nabi Khadir alaihi salatu wassalam sekarang masih hidup, menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad yang terus mendoakan kita. Sehingga dalam satu hadis dikatakan Nabi Khadir itu berjanji kepada Allah Ta'ala akan selalu menghadiri hari Arafah. Jikalau wukuf di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau kita bisa wukuf di Arafah, berarti kita berkumpul dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Maka pantas semua ahli Arafah semuanya dikabulkan doanya, dosanya diampuni. Kenapa? Ada rasul di sana yang berdoa. Bangga kita. Yang ke-7, saya bangga bersyukur kepada Allah karena saya mempunyai reng-rengan wali, di mana semua umat Nabi terdahulu kewalian putus. Tapi di umat Islam kewalian itu tidak putus. Yang mana wali-wali itulah yang membela kita umat Islam dengan doanya, dengan rukuk dan sujudnya, seperti di dalam berbagai hadis yang dinyatakan oleh Nabi kita. Innama turzaqun wa tunsurun wa tunturun. Tiada lain kalian mendapat rezeki, dihujani, ditolong oleh Allah. Itu bidu'afaikum, dengan du'afa kalian. Siapa du'afa? Adalah wali-wali Allah. Sesajen ma'ulah ya, kurang mengabrek-berkeneh wali walaupun tidak kita bisa melihat ya. Baik yang sudah ada di alam barzakh, hukum wali beda dengan hukum yang lainnya.
masih doanya dikabul oleh Allah, ya, maupun yang masih hidup walaupun mastur atau tidak kelihatan. Berapa tuh? Yang ke-8, saya bersyukur kepada Allah karena saya mempunyai ulama-ulama Allah di mana semua agama lenyap keulamaannya. Kenapa? Karena dari kitabnya saja sudah keruh, bagaimana ada ulama? Tidak ada. Di kita alhamdulillah masih banyak ulama-ulama Allah. Yang mana ulama inilah yang bisa membela masyarakat, penerus perjuangan Rasulullah. Tanpa ulama bagaimana kita bisa selamat? Bangga kita, walaupun saya bukan ulama, saya orang yang bodoh, hina, durhaka, tapi saya bangga karena saya punya ulama. Yang ke-9, saya bangga karena saya punya syuhada. Banyak teman-teman kita yang menjadi syuhada yang siap mengorbankan harta benda sampai nyawa di jalan Allah. Walaupun kita adalah termasuk orang yang ngepek gawer ngadar jam-jam kumeok memeh di pajak. Tapi banyak ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, alhamdulillah masih banyak yang berani mati di jalan Allah, sehingga rahmat terus bertabur di mana-mana. Bangga kita. Yang ke-10, saya bangga. Dicatat ya. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 saya punya hadis yang abadi, yang menjadi tafsir Quran, sehingga ayat manapun dalam Quran yang sama, maka hadis datang meneranginya. Dan hadis ini abadi sampai hari kiamat, terbukukan sunnah Rasulullah, sabda-sabda Nabi, perilaku Nabi, akhlak Nabi ada di sana. Kita baca Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab mu'jam yang lain, musnad yang lain, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Zailani, Al-Darimi, Al-Tabrani, Al-Hakim, dan banyak lagi para ahli hadis. Adakah nabi yang lain yang sunnahnya terbukukan sampai sekarang? Tidak ada. Yang ke-11, saya bangga dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang ke-11-nya, saya masih punya perawi, pembawa agama yang mata rantainya tidak putus sampai hadrat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau agama lain kita tanya, hai pendeta, Anda menerima ini dari siapa? Guru Anda siapa? Dari siapa? Dari siapa? Saya tidak pernah menemukan ada seseorang ahli agama yang bisa menyatakan silsilah agamanya sampai nabinya, kecuali di dalam Islam. Apa orang? Alhamdulillah, alhamdulillah, bunga urang kudu syukuran kumaha atuh urang teh, lajan urang mak ala petongna, urang mah ieu teh meukeun kesna, urang teh kudu syukur ka Allah. Sabriji bieu teh. Lu ke-12, yang ke-12 kita bangga mempunyai kiblat. Ka'bah Baitullah. Mana sih agama yang mempunyai Baitullah? Tidak ada. Tak ada Baitlehen. Apa itu Baitlehen? Bait itu rumah, lahmin itu daging. Jadi rumah daging bukan rumah Allah. Tapi kita umat Islam punya Baitullah. Apa kita tidak bersyukur?
sehingga hati manusia tidak acak-acakan karena kiblatnya sama. Kenapa umat Islam semuanya bisa bersatu? Karena ada kiblat yang sama, Tuhannya satu, Nabinya itu sama, tidak bisa dikelirukan, kitabnya tidak bisa dikelirukan, dan kiblatnya satu. Baitullah, rumah Allah. Ini kandungan rumah Allah. Tidak ada. Ini kebanggaan saya. Yang ke-13, saya bersyukur kepada Allah. Bangga bersyukur kepada Allah. Karena yang ke-13, saya diberi 2 tanah haram oleh Allah. Apa? Haram Makkah dan haram Madinah. Ingat, siapa orang yang beramal saleh di sana, bukan cuma di Masjidil Haram, di tanah haramnya, satu saja amal saleh ibarat di sini 100.000 kali lipat amal saleh yang kita jalankan di sini. Itu milik semua umat Muhammad, termasuk milik saya. Alhamdulillah. Yang lain enggak tanah haram. Tanya saja, itu pastikan tanah haram bukan? Enggak sih, enggak ada. Tapi umat Islam punya tanah haram. Alhamdulillah. Berapa? Yang ke-14, saya bersyukur kepada Allah karena saya mempunyai kuburan Nabi yang jelas. Di mana semua Nabi tidak ada kuburan yang jelas di dunia ini. Nabi kita langsung bersabda, setiap Nabi dikuburkan, semuanya disamarkan oleh Allah kecuali kuburanku. Kata Nabi kita, kecuali kuburanku. Di sana ada Raudhah Syarifah. Ya, catatan bagi kita. Wajib kita syukur. Di mana kita kalau mau temu dengan Nabi kita, berangkatlah ke Madinah. Ziarahlah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man zara qabri wajada lahu syafaati." Siapa orang yang menziarahi kuburanku, maka dia wajib mendapat syafaatku yang bahagia. Alhamdulillah banyak ikhwan-ikhwan kita yang sudah ziarah ke Madinah. Dan mudah-mudahan yang belum, semoga bisa ziarah ke Madinah dan ke Makkah juga. Alhamdulillah. Yang keberapa? Syukur kita atau yang ke-15-nya, apa yang disyukuri lagi selain daripada itu? Yang disyukuri lagi selain daripada itu, alhamdulillah, saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi waktu yang agung. Awas, begitu banyak waktu yang agung di mana umat Nabi yang lain tidak diberi yang agung oleh Allah. Pertama, 6 bulan yang diagungkan oleh Allah, sehingga pahala di dalam bulan itu tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain, karena bulan itu bulan yang istimewa. Pertama, rajanya bulan Ramadan, semoga kita panjang umur sampai sana. Yang kedua adalah bulan Rajab yang sudah kita lalui. Yang ketiga adalah Muharram. Yang keempat adalah bulan Zulhijjah, Rayabu. Yang kelima adalah bulan Dzulqa'dah, Hafidh. Yang keenam adalah bulan Sya'ban, bulan kita sekarang. Selain di dalam bulan, ada hari-hari yang diagungkan begitu banyak. Di antaranya malam Jumat dan hari Jumat. Di antaranya malam nisfu Sya'ban yang akan datang sebentar lagi, malam ampunan, malam ijabah doa, malam diangkatnya amal kita diterima oleh Allah, malam dibebaskannya mukminin dari api neraka, malam nisfu Sya'ban sekarang, malam tajallinya Allah ke langit dunia, malam menantangnya Allah kepada semua doa hambanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Malam Jumat adalah malam nisfu Sya'ban, jangan diabaikan. Apalagi di Jawa ya, di Jawa mau kalau malam nisfu Sya'ban itu rame ya, rame. Catatan kita. Di samping itu pula banyak ya,
malam Qadar, Lailatul Qadar, malam istimewa yang lain nggak punya. Tanya, siapa yang punya Lailatul Qadar? Ada nggak? Benar nggak? Oh, Islam yang punya Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ini keuntungan bagi kita yang harus disyukuri oleh kita. Ada lagi malam Idul Fitri, ada lagi malam Idul Adha, ada lagi malam 1 Rajab. Ini yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah. Berapa tuh? Yang ke-16 ini mah lain, ya. Yang ke-16 mah tidak ada pada yang lain, atau mungkin ada tapi jarang-jarang. Apa? Alhamdulillah saya punya keturunan karun wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, orang-orang mulia, orang-orang agung yang akhlaknya mulia, yang jasanya begitu besar. Ini syukuran kepada Allah Ta'ala, sehingga begitu masuk kepada ayat itu, bagaimana Allah berfirman dalam ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman selanjutnya diikuti oleh keturunannya hanya dengan modal iman saja, hanya dengan modal iman saja, seperti karun-karunnya yang beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, saya akan menggabungkan, kata Allah, kami akan menggabungkan keturunannya kepada karun-karunnya yang beriman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengkorek-korek tentang amal-amalnya. Ini ayat Allah. Syukurlah keluarga RWS karena karuhun kita wali-wali Allah, karuhun kita ulama-ulama Allah, walaupun kita kalah petongnya. Karena itu atau orang tinggal naon atuh jagalah iman, permantaplah iman, sempurnakanlah iman. Kita bersyukur kepada Allah punya karunia itu orang-orang besar. Walaupun kita tidak bisa mengikuti jejak beliau-beliau, walaupun kita tidak bisa meniru beliau-beliau yang jasanya begitu besar, baik agama, bangsa dan negara, pertahankan iman kita. Anak kita jaga imannya, cucu kita jaga imannya, supaya di kemudian hari punya harapan, kita punya harapan bisa digabungkan dengan karuhun-karuhun kita. Itu yang paling saya syukuri, ditafakuri. Alhamdulillah. Batur mah karuhuna teh loba anu kafir, loba anu Yahudi, Nasrani, urang mah karuhun-karuhun teh muslimin sadayana. Siapa yang bertanya tentang Prabu Siliwangi? Jika ada waktu saya akan cerita kenapa beliau menikah kepada putrinya Syekh Qurratul Ain Pulau Basa, Imam Subang Karancang. Menurut satu riwayat murid beliau, menurut satu riwayat putri beliau. Ya, sehingga mas kawinnya dengan Kang Kalung Bentang, Hayang Kongkorong Bentang, sehingga dihitan Prabu Siliwangi bisa hadasin oleh Syekh Qurratul Ain Pulau Basa, Karawang, sehingga Prabu Siliwangi masuk Islam menurut sejarah daripada orang tua, daripada guru-gurunya. Nah, ada ceritanya, ya. Ada yang bercerita tentang bahwa di sana ada Hindu dan Buddha. Walaupun memang ada, tapi alhamdulillah silsilah kita itu adalah silsilah muslimin kesananya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggabungkan kita kepada beliau-beliau, dan kita bisa mendapat barakah doa daripada beliau. Nah, oleh sebab itulah di malam ini saya mengajak pertama iman, ya, dimantapkan.
Terutama di akhir zaman ini banyak godaan-godaan iman. So, yang kedua ada sedikit ya, jangan lupa kepada karuhun kita. Setiap kita kumpulan seperti ini, ya, kita sedikitlah bacakan Fatihah bagi karuhun kita. Jadi kita mengadakan haul bukan cuma untuk saya, tapi haul menghaulkan almarhum leluhur kita. Ini haul kita, ya. Paham? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya masih banyak yang harus saya obrolkan, tapi waktunya sudah. Dan ubi ya kaburu tiis soalnya, ya. Tuh bandrek kaburu tiis. Jadi muaraos upami dileut parantos tiis gitu. Jadi ayeuna meureun wayahna we kudu eureun heula. Jadi ka keluarga besar RWS di Pribados nu di mana wae ayana ayeuna urang ngabeungkeut rasa kaditu kaya di antawis urang sadayana terutama ka Pribados mah tong asa-asa lah ya, tong asa-asa sok naon nu priuk dibantos ku Pribados keur menjunjung tinggi nama baik RWS juga karuhun urang Sumedang sadayana. Pribados siap tuh ngabantos insyaallah ya. Ayeuna umurun nu terang jadi apalnya itu mudah-mudahan wae itu cekolot euy cenah silaturahmi teh padirahna teh saeutikna euy moal hese dahar euy jeung moal hese sare cenah moal hese dahar kita jeung moal hese lapar-lapar diganut aya dulur trok untuk sing lapar ya sadulur mah era menta kanggo ge ya semoga ongkos sih kayak gitu beda duit berongkos mah era aja jeung dulur mah di mana kapoekan gitu itu pasti hade ya itu dah hari dulur sorangan disimpen di dia mah di hotel dulur mah di aku di imah urang ya sudah di imah urang dulur urang mah gitu urang mah gitu mau di mana wae tuh urang angkat-angkatan kapoekan kantun ngetrok dulu di Jakarta cenah aya dulu di anu hanya Pribados teh nepi ka ayeuna poekeun obor anger teh apal di Bandung di belah mana ka dulur teh lamun di Garut di Ciamis di belah mana cenah aya nu di Singapura aya nu di Malaysia di belah mana aya nu di Mekah ge jarankeun pejabat di mana itu Pribados sampai ke obor sakaleresan ayeuna tepanggil tuh Pribados teh kalintang nuhunkeun ka sesepuh RWS angkan Pribados kagaduhan alamat-alamatna sadayana dibukukeun alamat ieu aya sabaraha ribu saurna teh anu bersebar di mana-mana anu aya di puseur aya nu di cabang alhamdulillah ieu Pribados hayang nganyang kitu jangan tadi itu tadi teh sugan Pribados biasa tuh bisa silaturahmi belah ketika atah adol teuing we kitu ketika atah anjang sok atah